palang siang lain ieu buta di mana aing kaget ya duka teuing uang nepi ka was dendam ka uang teh make rek ngalanyawa sagala sumuhun kula dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu duka eta jurig di mani duka di mana semar-semar yawinang naon Siti bentar Kang Puputra lawan ya kulan wah melang kabarudak ka Kang Silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy kantos wah moal teh kitu komo ka putra oh ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut pi paseaeun ai deukeut diomongeun gitu berat jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu duka teh wah semono ngewa ka wah teh teuing da aing macan aya pasoalan jeung batur deuleu ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya sumuhun ai ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang oh sumuhun wah kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh sumuhun eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna sumuhun gumantung kana pagawean yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun eta kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman laras duh boa-boa buta teh ka dieu deui jang teuning heueuh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh ah dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh hei 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 geus eueuh aya nama pengacara maneh geus eueuh pelindung nah rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek karuhu si Tompul sok rek ojah ka mana ai geus kieu marek pasrah we sim kuring denun heeh rek pasrah sumarah we ya aing dekirata ieu mah cing kumaha kirana najan mungkir da geus takdir najan mupang da geus kadar milik diri bagja awak dek kabur tang tu disusul ngabecir tang tu diberik rek lumpat tang tu diudak hey 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 dina panustrunganana maneh bakal paeh mangga teh teuing hirupna paehna lain nu kuring
kuring kadieu kadunya lain kahayang kuring teu hayang jeung teu mung eta sepuh teh pet dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh pasrah sumarah dina panustrunganana sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mah sumuhun atuh da sia lompatan nawa kelingas teh denge jelema di udag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat sieun heuh beh dituna heuh nyata sieun paeh biakan mau hayang salamet tuh teh eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh da maneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati oke mangga nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 teu geuneuk teu maleukmeuk balung bang timur jalan gede sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan ulun wetan kidu kalir beurang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap nuhun mangga bisi boga hutang ka saha wae keuneh da aya ajangna keur bayar hutang mah bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula heuh hampura da puguh jelema kuring oge aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samanit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran eta dek dipuncit ayeuna maneh suun mangga caya pedangna ieu uluh pek ari butuh mah kusim kuring kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si laing pek alah heuh nuhun mah nuhun aing maneh ke bangkena hayang dikulub hayang dibeulem kumadinya we kumadinya aing geus paeh mah hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk atawa hayang di air keras kawas ipir aun kumaha nu hirup kuring mamangga teh teuing atuh cenah dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atuh da asa tina taneuh cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu pek dek dikaleuweungkeun heuh meureun kadupak angin asa tina angin
ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia mangga cepugu Semar Badranaya di Jamrat punukna nyaeta maksad ditugal jangga moa dicacag ku aing sumuhun mangga moa dimutilasi moa ai geus paeh mah sumuhun Semar Badranaya watek wantos duduk wong samanea mangnu satru sing madu trahing kusuma titi singan danawiri trahing dewa kamanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawana tina ragana nanging ieu nyawana teu katingalieun ku ieu denawa lingwang mukswa salirana mukswa salirana salira mukswa sapisan Simar nah sia jempe oh api-api papaehan goblok sia Bar Semar soak meureun si eta murag meureun jantungna soak kabeneran aing mah teu maehan lamun kitu carana Mar ku aing disetorkeun ka raja aing hampura Mar bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kali musada lambang keagungan negara Amarta teh oh ieu maksudna teh supaya ulah diganggu meureun ku aing Gusti Prabu nyangakeun ieu wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana rag-ragna aing bakal malih warnai ngajadikeun Arjuna dek datang ka karaton Amarta dek nginjeum layang jamus kalimusada aing ditaraga dipaok aing sini kepung eta si Bima galak teh hirup jelema teh wah, ieu wujud dek disakuan dek baik. Ari Sugan teh lain dek maling layang jamus. Eta sasaranana mah Awas siap pembalasan gua ini. Saha tibana ya? Sumuhun pulang teh. Jeung ieu nu di luhur. Wah pulang. Boh Batara Guru, boh narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing. Dugi ka are-are pulang. Dek ditepungan ku aing ka sawarga. Sumuhun. Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya. Pulang. Akang. Lapur Bapak dewek di mana? Oh, wah, kacakung mah, Katanjung Priuk. Oh, biasanya Bapak mah sok cicing, dina ieu dina peti kemas. Sok nyempot biasana. Bareng jeung burit hideung jeung ning. Biasana sok nyempot teh. Lah, naon? Urang ka Tumariti saya buah kabur Bapak teh ka Tumariti. Oh, uluh. Wilujeng tepanga, nu deh.
bade ngiring langkung sae mangga kumaha upami urang ngobrol heula wah rusuh ieu teh sanes guna naon sanes teh hayang ngobrol mangke nya ieu mah sakedap hayang naon ngobrol jeung saha we geni saha teuing yo sugane rek manyer halah nya atuh sugane atuh urang teh dawuh acara eta teh jarang nya kapok di nyeri wae aing mah di nyeri naon loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu itu akang teu mah mah jadi we aing katipu sakitu titik memehna mah lapur bekayeuna ditungguan teh eueuh heueuh atuh da hanas peuteui teh dibeulem pinang teri eueuh deui nya dupi aden teh saha nya ngaran kaula teh Sukma Sajati wah di Yayasan Amalillah bisa eta oge sugane atuh da ulah euy nya ningrat kitu geuning eta doakeun ku urang aden teh Sukma Sajati di mana linggih jauh kaula teh Jati Asih jauh Jati Asih teu pungu-pungu kumaha ti Pondok Buntet lain nya pondok nya buntet atuh moal kaange ku Ibu Nunung alah bade ka mana aden teh kaula keur ngalalana mah keur ngalalana banar calana ngalalana teh berkelana dupi mang saha kakasih abdillah Rano Karno ai eta nu pangker abdi Marsana mulih ti mana bade angkat ka mana bade wangsul ka lemur anu kulan tos usaha di Bekasi naon pakasaban deh ngebengkel ya mobil motor sepeda sanes ya memobilan budak aing ka bengkel ala di mana linggih teh tebih pisan di Bogor teh ngulon di Leuwiliang jas hujan jas singa asa heueuh jas singa abdi teh nuju ieu milarian jelema ulah milarian jalmi sepuh atanapi murang kali ai disebut kolot datara di baju kawas budak mana awakna teh hideung beungeutna bodas ngaranna Semar naon pangna diteangan eta teh terlibat narkoba dan jelema teh coba pas lain ka kolot teh bandar narkoba teh Semar teh kitu murupana teh
naon pangna diteangan teh jarek ditewak apa abdi teu Densus 88 tak iya nu tukang penjinak bom bom molotov tim Gegana Wiyati Dupi Aden bade sarua kaula keur ngalalana teu menakan jalmi hideung anu ngaranna Semar teu lah nyata cukulan melang makanya kusum culik kena teh kitu wah cenah mah di ala jantungna jelema teh teh jantung ginjal sok dialaan teh jualan ka kitu kulan jadi kumaha we jelema teh anu mangala duit teh nya bisnis organ tubuh kitu kulan tak kamari ge di abdi ngacepepeng tiluan ulan diala naonana diala tai ceulina lain kamana we karep ngomongna teh sieu asa nu ngaliwat pi omongan dina otak diomongkeun langsung ai teh kitu teh nyatu aing mah kumaha ada kira-kirana den abdi tak bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar moal hor nah jog-jog moal cepet puguh nah pangna moal sabab maneh mah tukang bohong bohong naon bohong nya naon bohongna aing ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh hor nah saha ngaran kuring cing jog bohong ge papanggih ge kakara di dinya jeung di dieu ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala walah anjing paranormal dulu murid Mamah Loren murid teh muridna Joko Bodo murid bener ngaran teh cepot cumuhun tiba lagi can digenti atuh nama ke ngaran batur atuh kitu mana wajar sakitu mah cu ari aden teh bade kaula mah rek kasawarga bade kasawarga sugan apa anjeun jalan kasawarga wah moal panggih ku saha nya ku di dinya naon sabab tukang bohong naon kaula tadi ka kuring nanyakeun saha ngaran gitu tapi nyaho di dinya eta teh ngabohongan diri sorangan naha atuh nyaho mah make nanyakeun tadi sing pikir ku di dinya cung kitu sote kaula mah ngadoja nah maka didoja da lain ti kukur kade bisi gelut iya wani neng gelut oge sok wae ai kana gelut teh eta mah cepot kan bisi maneh teh apa bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan naon bapak maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah ya ada yang syarek nipu ieu mah loba nu dihipnotis dihipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun bronitis atuh teh mah dulu maka jeung aku bapak kuring kumaha maksudna teh kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusikna ieu buta naon apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan aya maneh aya bapa maneh heuh kaula alah nyaho kana perjalanan urang wah heueuh bapa urang tah sia mimiti ka hipnotis
Kade sia kade. The relocate dibikeun ge. Mun bada dina loketna ge angan ukur urak. Urak jeung bulu ayam. Nu diancam ku buta rek dijeng tumal ku buta teh kaula. Heuh bapak urang. Tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapak urang mah dina samping. Seungit surga. Ciri khas. Di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyaeta seungit sawarga. Sing lamun bener-bener bapak kuring sinjang teh bade diambean ku abdi. Oh pek. Kepercayaan eta kan. Punten deui nya sok. Allah. Nepi ka dari dingkiran. Ulah, heeh, demi Allah aing mah. Swear. Wah, iya. Mimiti nak hipnotis henteu ieu mah asli bapak aing ieu teh Asli. halo bapak nanaonan ieu bapak teh Bangga boga bapak kasep. bohong sia teh pecakan geus euy Oke jamban. Allah Sakit pasien. Tersangka ngening bapak urang nuhun bapak salamet keneh ai wujudna mah dibawa ku buta ai nasib Arjuna jeung Gatotkaca wah pasere-sere jeung angin dukan mana rag-ragna cing ai garwa bapak saha Siti Ragen urang mana urang Sekar Mume ai putra bapak hiji tilu nuka hiji maneh nuka dua Sidawala nuka tilu Gareng padahal sebenarnya mah aya opat jeung si Tukul ampun nya geuning bapak nanaonan ieu bapak kikieuan hayu jang sabab di dunya eueuh balad deui ieu di mana Gatotkaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea nu matak urang kasawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru eta teh saderek kitu mang maneh teh anu jadi raja Triloka teh anjir berarti bapak urang teh beunghar euy geuning urang teh turunan ningrat teh wala Turunan ningrat darah biru. anjir sugan teh darah tinggi anjing darah biru Darah biru. Turunan menak akang teh. turunan menak urang teh da wala euy Anak disebut Dimas oge. hayu tuturkeun bapak ka urang kasawarga nya eta mah teu langkung sapu mangga teh teuing ira ayeuna udah jauh mau tapi ku sabulan urang make kakuatan nyaeta urang make aji sari ning gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae dulak sari sapudenda ing Batara aya kitu bapak teh nya nuhun atuh disangka ning bapak aing teh Jepon no 7 dewek lamun dina bintang film sahajing hah dewek Bruce Lee hebat ai kuring mas lain kemana we karep sih mah lamun dina imah we hotel ai kuring
lamun dina bubuahan dewek apel ai kuring ti ucing Ari kabar buah atuh kitu. Geus ngomong jeung sia mah pipaseaeun Paseaeun tong diajanan barina oge. hayu urang irit ka sawargajak mangga ngiringan yang nam teh heula nuhun Pak paingan emak bogoheun nya teh we geuning aslina mah kasep we Oh katurna tukang. iraha abdi rek disalinan ke lebar aja Pak Lebaran nuhun Bapak geuning Bapak teh lain jalmi samanea geus hebat jang ulang. nya nu matak ulah dihina ge Bapak dewek mah kitu Gitu. Bukan psikolog masuk aya oeng-oengna. di sawarga Maniloka Duh, iya iki. Yesuk masa jati asta jinga dawala Leres. langsung ke karaton balik mercukonda Iya iki. nanging otipati teu aya lajeng ka hiji tempat deui nyaeta tempat anu keur dikunci tapi ku pangawasa jeung ilmu Nasmar nyaeta Yusuf masa jati kunci bisa muka Duh, iya iki. si horeng otipati Jagatnata keur ngajepepengduaan ninggalkeun raga badak Walah. iya di dieu geuning cepot jahat sia paingan diimpleng ka itu ka dieu aing poek Wah, nyangka. lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis ya duaan ngadon anceleng-ancelengan di dunya make wujud anu lain Duh, ulah jawaban. ari asli na ieu diantep aduh Gusti ngahina naon maksudna ieu Duka ulah. Asal teh kayak cepot dah hadiah asuk Kang, rapat ke. sembah kabeh hatur sia moal kene malan sia dah moal ne malan nah kulem disebut sare lain ieu teh ninggalkeun raga badak di makhluk teh Wah, nya Ruas nyebutnya aing aing ruas aya kana wasung. hor geuning teu ngarenghap tah diuk Pusing rungsing tapi hiji ngambela hese capek sembah kabeh hatur
moane malam moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badan da lain sare mati geni ieu oh nanaonan ke urang caritakeun kaget ku nirahan ningali kaget ku nirahan ningali masa jati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler kunirahangan dika kurang ajar sia naon ieu teh bapak teh jauh kurang ajar we ieu paman maneh nepi kacul kana kawajiban sudog-dog tinggal iga sudog-dog tinggal bangke maksudna bapak apa maneh anu ngalak nyawa bapak di dunia buta teh tah ieu anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mah keluk nah bapak teh jauh-jauh ai buktina ini kan kaloler heuh sare beureun disebut sare da teu ngarenghap jadi ieu teh hartina ninggalkeun raga badag raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta tah buta teh ieu sinarada ieu gentayangan di dunia meureun kasang tukangna naon hayang layang jamus kalimus sada lambang keagungan negara lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya tadina amal eusina nyata lambang keagungan negara eta teh anu dimemetian ku Katuhanan Nu Maha Esa tungtungna keadilan lain dipigawe mah kalah dipangplangkeun geuning diungagang gamarna padahal kudu dipigawe eusina baingan adil ayeuna teu walatra hukum teh berlakuna teh keun nu laleutik keur nu gede mah dumeh gede duit meureun dina dihukumna oge teu ditoe-toe acan ditempatkeunna oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabari ripuh teh di buligiran di gemrong reungit kumaha nya Pak kieu dah keun dan kege aya balitunganana tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin bisa jadi mun kitu mah Pak aya geus dog-dog tinggal iga kieu mah cul kana kewajiban tah ayeuna bapak dek ini deui ka dunya maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu balik deui kana wujudna ai maksud bapak tah di dieu kerajaan ku maneh pake maneh jadi raja Triloka raja nu ngarajaan raja dewa-dewa ge bakal sujud ke maneh anjir tong sok kitu teh mah patahan teu balik naon teh nya bapak naon lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana da pakaruksak atuh SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket ngerem mun sadaya milu paket oge nya da pengetahuan ka ituna oge ilmu
iya Syah menang oge da pugu meureun heuh intelektualitas da bakal eueuh ka cenah teh berat pertanggungjawabanana ieu mah sakedeung sementara nungguan jurigna datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ka mana manehna ulah bae sanggup sia jadi raja nya ai sakedeung mah teu naon hayang mecakan Asal 5 tahun ini kan. tong lila ceuing setahun setengah we aing asa geus ngasaan widadari we geus ya. Jadi raja sehari Heeh. kan. Iya. Oh jadi abdi jadi raja bapak tim suksesna. Kade jadi tim suksesna. Tong sok bobodo batur. Ngabi bita batur. Nya, bapak ngeunah bakal boga gamelan. Nya. Ai abdi. Ai sugan teh moal kieu atuh da. Oh. Ora ini mah kagok batur jadi pake. Heeh. Kagok borontok kapalang belang ingat. Kagok boborot. Tak itu sanggup maneh. Nya atuh aya kitu mah teh naon. Ai sementara mah. Ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya bae dicap jempol. Teu naon sok we kumaha maneh we. Nya. Lah. Jadi raja dulu. Lah. Alah, ngan teu bisa mukodimah. Lamun abdi dititah pidato kumaha Pak? Nya. Mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawanana. Nya. Sok sanggup teu? Sanggup, sok pindah. Sok aya dina lumayan 2 poe. Pake kumaneh wujudna. Laan pakaianana pake ku abdi. Rupa moal bisa. Anger rupa maneh bakal kitu. Gitu. Maksudna asupan wujudna. Langsung jeung wujud maneh. Carana teh nyaeta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah ngarenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak ti tukang nu nyaredgeunana. Siap. Oke. Oke. Kelanan. Bareng atuh, saudara kana pedora. Opa. Kelanan ulah teh kumaha teh? Ai abdi ka nu mana? Pade teh aya 2. Heueuh. Aduh ka mana abdi yeuh? Dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek Batara Guru siling narada. Heeh. Kumaha teh Pak? Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Ai Batara Guru teh adina, narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka narada. Lambung narada mah. Kalau teh Wah, atuh meureun capeleng kah? Bapak juga bege kan. Kumaha cukur-cukur da ulah. Heuh ngan moal bisa nyebut adi guru. Paling adi dihajar. Paling-paling adi beuteung mun kacuna teh. Dewek jadi raja. Siling narada kuring raja mah. Dewek jadi cacak wae. Ngadaguan ambek wae sia mah. Cacak teu ngamodal nepi ka perbut kitu. Kieu we atuh abe adil mah. Naon? Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru. Siap. Oke. Aing mah. Tong gurung gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap. Si kuat. Siapa tuh? Hiji? Ya, berarti 4 deui. Tong ngomong atuh cicing. Cerita personalna. 2 berarti 3 deui. 3
dua deui opat berarti bakal mawalengkeng 5 Wah, cingkua berangkat ke hari ayah kahayang, hari ayah kemajuan. Hari ayah kemajuan berangkat ke. jeung rurat reret sok perketkeun aya hayang boga gamelan mah bari jeung teu boga masa ge cingkuat karek 1 menit Sing kuat. Berakatkan. karek 2 menit Tapi kagak deg-deg gitu deh. ya Mau puasa. cingkuat atuh mana teh udah ngap atuh seru aja kita modara ieu modari mah ari maneh ai si dawala geuning kuat deuh api-api jage komo si lain Kakak kalau bakar rokok. Oh, balikan. tapi heulaan atuh Kalau mau merakatkan mau kuat. Sabar. Kata cara rangke beren. Bawa. Kita mulian. sadaya-daya ulah hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu sanes maksud abdi nyangakeun beuheung tanggar teu-teukeun suku genteng blokeun naon oh si Dawala kemana? Hei, di kamar bete. Oh ya. Ya. Si Dawala kemana? Lah, naon? Gimana? Oh iya. Si lain jadi? Oh, wah. Yang tunyak-tonyok kapan iya mah bapak mah adil tadi sahanu kuat dengar yang hap 5 menit eta nu bakal abus aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia lah naon geus dewek moal dek pake sorangan siling dek mah maturan aing teh sudi make rada da merang meureun geus baju ieu bajakeun kitu batara guru ngukut dewe keur batur pakumaha sok buru-buru ka nya asupan sok buru-buru bapak rek init munge peke bapak di dieu abdi nu newak jurig moal kuat sok da banyak kakolot sok da kolot ge ngeunah sok nya asupan Ana eta omongan si ayah nu ka kitu. Karaos ya nade. Oh, atuh da geus berpengalaman gitu.